Kula wargalita acara salajengna Dongeng Sunda Mang Barna di 80,8 Lita FM. Kula wargalita upami sadiri katarajang panyawat soca minus, soca plus, atanapi tetiasa ningali eces alatan kantos katarajang diabetes atanapi stroke landungan baikut herbal BM. Sajabati eta kaunggulan herbal BM tiasa kanggo panyawat polip, sinusitis, masker pamente, sunblock, radang cepil, eksim, sareng nusanesna. Herbal BM tiasa digali di Teras Lita, Jalan Budi 42 Bandung. Telepon genap-genap tilu 4482. Herbal BM, solusi kesehatan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan anu katuna. Carios kalayan judul asal usul Raja Kalong. Ieu dongeng karangan Mang Giok. Urang teraskeun deui hancana nu katuna waktos dinten kamari. Dinten kamari teh seri anu ka-15. Tangtosna wae atuh ayeuna teh panginten majeng ka seri 16. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh parantos dugi ka tapi nah rai pokona abdi teresep we cekratna inten bari ngagaded micin banget kitu nate Angga Wijaya ukur keom sadar dah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya hanca anu katuna teh. Urang teraskeun atuh kumaha ieu carita asal usul Raja Kalong teh mitra. Mangga atuh mitra supados ulah seureting nyang kolong kana waktos. Urang kawitan wae seri anu ka-16 terasna tina hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Janten nu dimaksad lalaki kolot teh nyata anak nu masih keneh keker ngaranna teh Ki Anjali. Nu mata kaget eta kolot teh bapakna kana ngarum. Jadi ieu kasepuhan teh bapakna Andika kana ngarum. Ah laras pisan tutua. Oh atuh upama kitu wilujeng tepang ki sepuh. Salam pangwanoh ti sim kuring sakulawarga. Teu bararan tun tutua berat kanggo narimakeunana harumaos pangkat aya sana beun salira malih mun rek oge abah atuh nu kedah hormat kitu mah teu kedah guguntuhan teuing kana adat ki sepuh. Teu kedah ceuk Angka Wijaya. Ta ayeuna pok geura caritakeun kana ngarum nah aya naon isuk-isuk geus nyang hareup ka kaula. Saperkawis bade nguningakeun hasil
pamilon tadi wengi teh tutua. Oh kutan. Terus mana nu jadi wawakil kaula jeung mana nu jadi tilu jaga baya panjina? Karena ngaharum nunyu ka opat urang jalma tuluy diterangkeun hiji-hiji. Tah ieu anu baris janten wawakil salira wastana teh pun Amek Syura. Oh lain Andika teh nu kamari bitotama jeung kaula. Andika teh adi tegesna Ki Bajul Buntung lain. Leres tutua leres. Ceuk Ki Amek Syura badiluk tunggul. Coba teruskeun kana ngarum. Mangga. Ieu Ki Sugala, Ki Jira Katut, Ki Jantaka. Tiluanana baris janten tilu jaga baya Panji. Adat palaturan ti dituna Sun. Lamun kitu syukur bagja kumanyangan. Kaula ngarasa regreg tur tabunga. Sabab kaharupna kaula moal nyorangan deui enggoning ngeyeuk jeung ngurus ieu goromolan taregos waja. Cek opatan saur manuk hatur nuhun cenah tutua. Malah bari sarungkem sagala rupa. Sabot padung dengan kitu. Ngadadak hiji pakacar datang nyamperkeun bari rebo ku babawaan. Kangaranan urang goromolan atuh teu aneh upama nu dibawa teh sabangsa tuak, arak jeung ciu. Anu cenah mah eta teh matak ngagedekeun wawanen. Nyieunkeun ka kagok jeung sok mawaludeung. Kitu menguhing pamahaman mangsa harita pikeun jalma kalolobaanana. Atuh anu ngobrol teh mitra diselang heula ku Amboja Krama atawa Amboja Krama teh balake cerakan bari tuang leueut. Kakala sanggeus kitu kadenge Angka Wijaya cumarita deui. Upami teu kaabotan Ki sepuh ku anjeun gaduh pancenaon di ieu goromolan taregos teh. Cing sok kana ngaarum geura bejakeun ka kaula. Anu salaresna mah anjeunna ngagaduhan pancen salaku panasehat Ki Bajul Buntung nanging pikeun saterasna teu langkung salira tutua. Nya angerkeun wae atuh kana ngaarum. Memang Ki sepuh cocok tur ngadarajat enggoning nyekel eta kalungguhan. Hatur nuhun tutua. Ki Anjali nyelang sungkem bari nganuhunkeun. Sami-sami Ki sepuh. Terus terang wae. Anyara ningal salira teh bet ngemutkeun abah kahiji jalmi. Tarutami ningal sikep sareng keuretan beungeut tutua. Meni asa mirip pisan anjeunna. Nah saha kitu Ki sepuh? Si manehna nu kiwari teh tos tenang ti kalanggengan. Oh, rupina tos janten suwargi. Leres kitu. Manehna dihianatan ku para badegana katut adi tegesna bituin. Tug akhirna cita-cita jeung perjuanganana teh reuntas akibat aya anu meliding sanak manawi. Kutan kitu kayaanana. Hate Angka Wijaya jadi ngarakacak demi ngadenge eta omongan ti kolot. Saha anjeunna teh Ki sepuh? Nu mawi teu berat nyebatkeunana inggis ngajantenkeun Bang Baluh katengtreman anjeunna anu parantos regreg di alam kalanggengan. Tapi lamun teu disebatkeun hate kaula teh asa tugeunah
jeung panasaran. Mangga wae sebatkeun Ki Sepuh. Masih sasarangan sareng dongeng Sunda Mangbarna di 80,8 Lita FM. Mangga wae sebatkeun Ki Sepuh. Manawi aya guna sareng mangpaatna. Sahanteuna kangge katenangan manah salira Ki Sepuh. Ki Anjali nyelang meakeun tuak terus cacarita bari neuteup beungeut Angka Wijaya bangun nu hayang sidik. Anjeun mirip Ki Wikramajaya. Eta teh sobat Abah. Saha? Ki Wikramajaya. Angka Wijaya ngagebeg. Beungeutna langsung robah saharita. Bener. Nah asalira uning geuning. Angka Wijaya teu kebaca carita. Terus sumegruk kana lahunan eta kolot nu kontan kaget. Bari satekah pola nyengkatkeun anu nyuuh. Ai. Memang na hidup desa anak atuh. Ki Sepuh, upami dipercanten mah abdi teh putra bungsu na Ki Sepuh baru Medra giliran Ki Anjali aya nama anu ngaranyug teh. Paingan saprak ningali Angka Wijaya aya parasaan loma jeung wano da geuning inyana teh anak sobat medokna baheula nalika masih babarengan mang pirang-pirang taun ka tukang. Ai paingan atuh paingan be bagea kasep bagea. Mitra tungtungna duanana silih rangkul paungku-ungku. Sakurnu nyaraksian colohok bengong mata simeuteun. Geus puguh kana ngaarum nepi ka rai pias rai sepah. Sabab manehna kungsi ngadenge ngeunaan lalakon bapana jeung Ki Wikramajaya. Nu meh-mehan hasil ngarebut tahta karajaan ti lanceuk terena nu katelah Sang Prabu Dharmaraja. Jep atuh kaayaan teh ngadadak jempe. Kana ngaarum cineluk pon kitu deui Ki Ameksura katu tilu baturna. Sarerea teu wani ngaganggu kanu keur silih cacapkeun ka sono. Nya ari lila kalilaan mah duanana teu burung bisa ngawasa deui masing-masing dirina. Terus gukgek dariuk deui saperti biasana. Malah kadenge Angka Wijaya cumarita. Abdi bener-bener teu nyangki Ki Sepuh. Upami rencang saperjuangan Ama Wijaya masih keneh aya anu jumeneng. Sabenerna waktu harita kaula sorangan meh-mehan katewak turu milu dihukum pati. Ngan Hyang Agung masih mere kapercayaan pikeun kaula hirup tur kumalandang. Kaula teh bisa ngaloloskeun diri jeung ieu si bungsu mangsa manehna umur 5 tahunan. Oh gitu. Waktos kejadian Yuswa Abi neme 8 tahun Ki Sepuh. Kaula apa? Sabab terus terang bae mangsa harita. Kaula katut Ki Wicak. Kungsi patali janji pasang Subaya. Lamun hidup katut si Kananga geus darewasa. Hidup duaan sejadi hijikeun. Rek dirangkepkeun dina adat tali paranti perkawinan. Abah mah manis sabalakana dicarioskeun.
memang kenyataan anak itu. Hanya kal yang agung nangtukeun sejen. Hidup duaan ka asup abah, bet ngadon paburencai. Tapi nu geus mah geus sabab teu hade. Nyaritakeun takdir Sang Hyang Kersa. Nu penting ayeuna kaharep kumaha carana urang sarerea neruskeun tapak lacak katu cita-cita kiwicak. Coba tutua nah salira tos sayogi Midra ditanya sarupa kitu tang Tubai Angkawijaya teh ngarenyaga. Teu nyangka bakal menang pananya nu sarupa kitu, tapi pikeun ngaregreugeun hate eta kolot. Nu geus dianggap kula warga sorangan, manehna teu burung ungeuk, tanda nyanggupan turnya tujuan. Itra kaum dangu saterusna Ki Anjali katut Angkawijaya ngadon padung dengan nyaritakeun hal-hal nu aya sangkut pautna jeung eta gorombolan. Timimiti nyaritakeun tempat jeung sakumna para pangeusina kabeh dipedar taya anu kaliwat. Malah paneneunan harta rampasan ge ku Ki Anjali diterangkeun taya nu dikilungan jeung disumput-sumput. Ceuk Ki Anjali harita cenah sabenerna kampung Gorombolan asal nama kampung biasa nu rayatna hirup tina ladang tutumak jeung papanah. Ngan sabada punuhna hasil dibinasa ku si Bajul Buntung, eta kampung katut pangeusina dipaksa sangkan daek milu ngabegal ngarampok jeung rea-rea deui nu akhirna jadi hiji pacabakan anu hese pikeun dirobahna deui. Malah tepi ka dina hiji waktu mah kaula katut ieu si Kananga anu keur buron abur-aburan tepi ka lebah dieu. Betekuhan teu kaula oge teu bisa leupas tina pangbegalan maranehna. Tepikeun ka kaula katut si Kananga teh teu bisa magar kumaha da dipaksa asup jadi salah saurang anggotana. Malah mangsa si Kananga mangka ke rumaja, manehna teh dipaksa dijadikeun pamajikanana Ki Bajul Buntung. Mitra cumaritana Ki Anjali tepikeun kadinya. Ki Anjali nyelang ngareret kanu keur cineluk tungkul. Nu katara pamuluna ngadadak semu alum, malah siga-siga aya anu tinggarendang tina sela-sela juru panona anu nyiripit lentik. Oh, jadi lamun kitu masalira teh atuh kaasup korban kenehnya bisa disebatkeun kitu. Tapi kaula teu munafik. Sikap si Bajul Buntung khusus keur kaula katut ieu si Kananga cukup hade oge. Saperti nu ku andika kasaksian, kaula sarangan dipercaya jadi panasehatna. Tos sabaraha misalira aya di dieu Ki Sepuh? Eta we saprak umur si Kananga 10 tahun kaula teh geus aya di dieu. Mangsa umur 17 si Kananga dijieun pamajikanana. Ayeuna umur si Kananga geus hampir 23. Artina kaula di dieu teh geus 13 tahunan. Cukup bila oge nya. Lares tutua. Lares gitu. Di harita Angkawijaya tetap tumetep di puncak Gunung Manglayang jadi pimpinan gerombolan taregos waja sakaligus nyumputkeun jati dirina dina udagan pamarentahan Karajaan Sunda anu mimiti eungeuh yen burona nomor hiji karajaan masih keneh kumalendang
malah mergasa salah saurang senapatina. Yanten mitra kaum dangu sadaya sakumaha anu kantos dicaritakeun di harita Angka Wijaya teh tetep tumetep di puncak Gunung Manglayang jadi pimpinan gerombolan taregos wajah sekaligus nyumputkeun jati diri tina udagan pamarentahan Kerajaan Sunda hirup bebarengan jeung Ki Anjali katut kana ngaarum numeh sanasib pada buronan Kerajaan Sunda Buda. Kangaranan luruntuk senapati. Teu aneh upama Ki Anjali loba akal jeung pamikiran-pamikiran nu harade. Di antarana nunduk-nundukeun lemur nu aya di sabudeureunana. Tuluy ningkat nundukeun kacutakan jeung kandagalantean. Awal-awalna mah Angka Wijaya teh nolak jeung teu pati panuju. Tapi ari ku hayo-hayohan didongsok jeung dipangaruhan mah manehna teu burung eleh oge, malah lila-kalilaan mah jadi resep. Sokomo memang kiwari manehna mibanda kasakte nu taya tandingna. Teu aneh lamun lila-kalilaan mah sikep jeung pasipatan Angka Wijaya anu biasana basajan nyaahan jeung karunyaan teh lamat laun mimiti robah jadi kejem jeung telenges. Sifat sombong jeung adigungna beuki mahabu ngalimpudan jiwa katut nuranina. Ningali kaayaan samodel kitu lain deui sedihna hate Ratna Inten. Sababaraha kali manehna ngelingan tapi Angka Wijaya ayeuna geus teu daek ngadenge. Ceulina lir anu bonge ugu haben-habenan dicocokan ku paham-paham Ki Anjali. Noleh ngarasa ieu aing uyah kidul. Siga sababaraha welas taun ka tukang. Nalika manehna mangaruhan Ki Wikramajaya tug akhirna cilaka kusabab nurut kana kahayangna Ki Anjali. Kungsi dina hiji poe Ratna Inten meh-mehan pasearongkah ari nu jadi sabab-musababna mah estuning teu sapira. Angka Wijaya mamangku anakna dina kaayaan awak anu masih keneh kotor ku getih. Mangsa tas balik barang gawe ku Ratna Inten dielingan, tapi Angka Wijaya kalah nyentak semu morongos. Nu ieu kaayaan teh sempet ngahudangkeun amarah Ratna Inten. Nepi ka pacental-cental parea-area omong. Untung Ratna Inten kaburu sadar, tuluy ngelehan. Sabab sadar di ayonan ge malah matak pibahyain. Nganti harita hubungan Ratna Inten jeung Angka Wijaya mimiti pajauh, mimiti ngarengangan jeung kurang harmonis. Pamitos kirang harmonis mah biasana
sok aya istilah pisah ranjang ku ayeuna namanya Mitra. Mohon misah ranjangna teh. Meureun leuwih payu senama disebut awet rajet. Sering pabaeud-baeud jiga ucing keur baeud. Kalan-kalan ratna inten kadua budakna sok misahkeun maneh di hiji tempat. Di hiji wawangunan nu aya di tengah-tengah babalongan. Eta wawangunan teh dijieun tina bilik awi sarta sok disebut bale kambang. Saperti poe harita manehna keur diuk ngadaweung di tepas bari nyerangkeun lauk anu tinggu dibeg. Harulin hanapeun daun tarate nu keur meujeuhna karembangan. Sedang di luhur langit geus mimiti hibar ku cahaya layung. Nyorot cai empang nu kontan robah warna lir disipuh ku emas sinangling. Hanya akal kaendahan ukur sakedeung sabab dekung sila gerep langit teh poek. Atuh gura-giru manehna asup ka jero tuluy ngahurung-hurungkeun lampu gantung jeung damar nu aya di rohangan tengah. Hawa mungguh karasa tiis. Di luhur langit medem mega hideung tinggarayot siga-siga mawa pihujaneun. Raengna bangkong di sisi empang kadenge kangkengkong. Malah aya nu kokorolokan sagala awor jeung sada ciang-ciang. Maju kapeutingnakeun kaayaan cangra teu mongkleng teuing siga tadi. Malah bentang sulintang ge mimiti baranang mapaesan langit tingkartip tingkariceup mata kelar mata kuaas. Gek ratna inten teh diuk bari nyerangkeun budak anu geus ngagebrak. Lang ngadon ngahuleng miraga meneng nganteur lamunan ngumbar sawangan. Rus ras kana kajadian mangsa ka tukang. Ingat kana jadi bapa anu kiwari di panjara dipuseur dayeuh. Dianggap hiji jalma nu ngabela jeung nyumputkeun buronan pamarentahan sakelas Angka Wijaya. Nyati dieu awal mulana padepokan bapakna nepikeun ka hancur. Diserang ku pihak kerajaan nepi ka dihancur leburkeun. Sakur pangeusina dibinasakeun. Kaasup para murid jeung lanjang katut pakacar anu teu tuah teu dosa. Sedeng ayeuna kumaha? Nu dibelaanana malah nukang nongong. Keluar tina jalan lempeng tur bener. Jadi pimpinan gerombolan begal anu kejem jeung telenges. Salawasna haus ku getih mun dipikir nepi ka dinya. Bet matak sedih jeung nalangsa. Keur anteng ngahuleng kitu. Ngadadak kana panto aya nu kaketrok satengah gegedor. Malah disusul ku sora nengnaung. Nengnaung. Cager. Wahara Mitra. Hanya akal kebujeng nengnaung. Dewi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten sumodaya kelepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.